yang ningali Semar engkak-engkakan di neraka duraka ti aing ngomong teh ke mana karap naon hiji kejadian kolot duraka ti anak atuh aya aya lamun anak duraka ti kolot loba heeh eta ge dewe teh apa ngan aya kolot duraka ti anak aya sik mun aya buktikeun aya nyaho bukti sok kamari itu di Kapolsek di Brebes aya awewe dibawa ke Kapolsek meureun maling emas meureun lain maling emas naon micen orok anu kitu lain duraka ti anak wayau eta aya geuningan wayau meureun matak dipikeun anak jadah teh naon matak dipikeun anak jadah kita ngomong asa bener ada bener wae maka jeung anak jadah dengekeun cekaterangan pulu mauludi yuladu alal fitrah setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih orokna suci budak mah bersih lain orok jadah tapi indung bapana nu haram jadah belegu jepe oyau akang apal teu naon artina anak jadah naon anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan dengekeun atuh tadi keterangan teh asa bener eta ngomong eta bener wae urang mah maka jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewe teh kusaha geus kana pager daya bapana goblok sia tuh rek dimajusikeun rek nanasranikeun kumaha indung bapana rek diyahudikeun kumaha indung bapana sia teh pasti aya bapana sia teh kumaha karep sia teh kitu teh mah matak pangeran morek ka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna Allahu akbar wah malik-malikeun akidah tah ieu aliran sesat di si goblok malik-malikeun akidah malik-malikeun akidah ieu kudu dibasmi manuk ieu beda kau naon Semar naon kitu beungeut bodas awak hideung aduh pingwin lain sok saya eta mah luas bayangkeun ku sia nu matak dina waktu sok tuluikeun ayo lanjut ayo naon Kang terus lami di dieu Pak aduh ti tadi dan ti tadi nah teu hitut teu ngomong gitu si ya goblok teruskeun anu bieu teh jang lan teraskeun anu neme teh teraskeun heeh sae mah nu matak bapak-bapak ibu-ibu pang-pangna barudak ngora naon urang teh wajib pisan ngahormatkeun nu jadi kolot